warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Cenghar TV tanpa spasi. Kali ini saya akan berjalan ke perkampungan di kampung saya, daerah Kabupaten Ciamis, Kecamatan Jatinegara. Ikuti terus perjalanan saya. Pangbalikan lembur pamidangan, nyadi dinya pisan lembur kuring, tempat asih pangancikan, matak betah turtu manina, tah didinya lembur kuring. Ayahku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan, isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan. Sawah anu ngeklak, mata waas anu ningal, curcor cai anu heran, kasorenakeun tong ngeret kadengen nembang, marengeun hariring urang ti lemburan. Nyadi dinya pisan lembur kuring, tempat endah paninengan, lembur matuh pangbalikan, lembur pamidangan. Nyadi dinya pisan lembur kuring, tempat asih pangancikan, matak betah turtu manina, tah didinya lembur kuring, tah didinya lembur kuring. Sahabat, ini adalah sebuah masjid yang berada di sawahan ya.